Innahu saestuna Allah huwa eta ari Allah yubdiu eta ngawitan Allah al khalqa kana pirang-pirang makhluk maksudna ngawitan nyiptakeun wa yu'idu jeung ngabalikeun Allah fala yu'jizu maka moal bisa ngapeskeun naon ma hu ka Allah naon ma perkara yuridu anu ngersakakeun Allah. Surat Al-Buruj ayat 13 bahwa Allah teh yubdiul khalqa. Naon ari yubdiu teh? Allah teh anu ngawitan ngadamel. Janten Allah teh nyiptakeun makhlukna tanpa contoh lah. Sugan Allah nyiptakeun jelema teh ningali heula contoh Allah teh henteu. Tangarana teh al-mubdi. Lamun isim fa'il nama al-mubdi'u. Bahwa Allah teh anu ngawitan nyiptakeun makhluk-makhlukna. Dina hartos Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhlukna teh tanpa contoh. Tanpa naon cenah? Tanpa contoh. Teras Allah teh wa yu'idu jeung ngabalikeun Allah. Allah teh lamun isim fa'il nama al-mu'id. Anu ngabalikeun pirang-pirang makhlukna. Nah, mun ieu nama asmaul husna nama al-mu'id. Nu ngembalikeun kana sakabeh pirang-pirang makhlukna. Nah, itu sing saha wae tantong lain sing saha wae atuh lamun kitu mah nya Allah teh maha kawasa kana memulai nyiptakeun makhluk jeung kana mengembalikan makhluk, maka berarti siksa Allah teh kacida dahsyatnya, kacida bangetna. Da Allah teh naon? Kawasa kana memulai nyiptakeun makhluk jeung Allah teh kawasa kana mengembalikan makhluk. Kieu we kan urang teh diciptakeun ku Allah tanpa contoh. Allah teh nyieun urang teh nyiptakeun urang teh. Tuluy urang teh dikembalikeun deui. Dimaotkeun urang teh. Geus maot teh dihirupkeun deui. Itu kan mengembalikan Allah teh. Mengembalikan deui hidup urang. Tuluy lamun urang asalna hirup misalna teh tadina hirup tuluy maot. Itu kan mengembalikan Allah teh da tadina ge urang teh eueuh maot. Maot gitu kan ya. Tuluy geus maot teh urang teh dihirupkeun deui berarti ngabalikeun Allah teh anu tadina urang maot dihirupkeun deui kembali deui. Tah Allah teh kan kawasa kituna teh. Kawasa Allah kituna teh itu teh jadi tanda bahwa siksa na Allah teh leuwih kacida. Da Allah teh kituna teh memulai menciptakan makhluk dan mengembalikan makhluk teh geuning kawasa. Itu we intina mah. Ieu teh bahan tapakuraneun kangge urang sadaya. Maha besarna, maha kawasana Allah Subhanahu wa taala sang pencipta.